Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila listirahah wan nahari li talabin nafaqah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah sahibis syafa'ah. Amma ba'du. Qad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun fi adabil istiqadi minan naumi. Dina ieu pasal arek nyaritakeun adab-adaban hudang sare. Anu ditulis dina ieu kitab nyaeta Bidayatul Hidayah karyana Hujjatul Islam Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih. Tilu perkara atanapi adab-adaban talajak akhlak laku lampah anu perlu di kedepankan, anu perlu dilakukan ku urang selaku umat Islam, di mana hudang sare teh nyaeta saur mantena hiji wa idza staiqadta minan naumi fajtahid an tastaiqadha qabla tulu'il fajri. Kudu usaha nya kana hudang memeh bijil pajar, memeh bijil paran poe. Pangna kitu sangkan bisa salat dina waktuna, salat awal waktu. Kitu cenah nu kahijina. Nah make kitu dikomentari di dia di tengahna ku kersana Syekh Nawawi Banten anu nyarahan kana ieu kitab Bidayatul Hidayah nyaeta pangna urang kudu salat awal waktu dina waktu subuh teh sangkan bisa kasaksian ku dua malaikat, nyaeta malaikat anu tipeting oge malaikat anu nyambut beurang gitu. Nah, jadi idza imtaddatis shalah bisababi tartilil qiraah hatta dhahara dha'u kanat malaikatun nahar hadiratan, di mana urang ayeuna ngalaksanakeun salat subuh awal waktu tur manjangkeun nartilkeun kana babacaana sehingga ayeuna zahir nampak ayeuna cahaya, maka urang teh enggeus disaksian dihadiranku malaikat beurang oge malaikat penting gitu. Wahum yushhiduna salatahu, nyaksian karena salat-salatna eta jalma. Nu kaduana pangna urang kudu salat awal waktu dina subuh teh sabab dina eta waktu aya hiji fenomena atanapi kajadian perpindahanna dina poe kana beurang. Tah fenomena seperti kitu teh lamun dilenyepan eta moal aya nu mampu ngabolak-balikeun ayeuna kaayaan seperti kitu lintang ti Allah taala. Dina mangsa kitu mangsa harita yastanirul qalbu, maka bakal caang hate. Oh intina paidah sejen dina ayeuna urang salat awal waktu di waktu subuh teh bakal caang hate. Wa yatakhallasu mimma radi qalbihi, bakal bersih tina penyakit hatena. Fa inna aktsaral khalqi waqa'u fi amradil qulub, eta enggeus tiba dina penyakit-penyakit hati. Karena senasanya kalau lobaan jalma dawuh Syekh Nawawi Al-Banten rahimahullah taala, sakabeh jalma kalau lobaanana eta enggeus tiba dina penyakit hati. Wahia hubbud dunya wal hirsu wal hasadu wat tafakhur. Nyata penyakit hati teh hubbud dunya teh ngaranna meureun resep dunya, wal hirsu jeung tamak kasangserem ku dunia, rakus ku perkara dunia, wal hasadu jeung hasud aya di dimaksud hasud di dia teh lain hasud menghasuti orang lain, eta mah secara terjemahan mana syirik lain syirik. Tanyata
Hasud anu dimaksudku syariat agama mah nyaeta tamanni zawalin nikmatil ghair, ngarepkeun kana leungitna kanikmatan ti batur. Lamun cek istilah penggunaan bahasa di urang-urang mah hasud anu dimaksudku syariat agama teh nyaeta syirik teh lah. Syirik teh hasud gitu. Tah eta teh kasebutna penyakit hate teh hubud dunya, tamaku perkara dunya, hasud ngarepkeun leungitna kanikmatan ti batur. Lamun bahasa urang mah syirik teh ngaranna oge tafakhur kumuluhur gumede. Eta teh sifat-sifat atau penyakit-penyakit hate. Nah, ku ayeuna lamun urang daek hudang subuh ngalakonan salat awal waktu, insyaallah cenah dawuhan Syekh Nawawi di dieu bakal leungit ayeuna nu ngaranna penyakit hate. Oge bakal dicaangkeun hatena. Bakal babari nampa papatah, nampa ilmu gitu. Tah, eta nu kahijina. Adab-adaban nu kahiji. Adab-adaban anu kadua, wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullahi ta'ala. Anu pangheulana dilakukeun, dikereuteukeun, dipikirkeun ku urang dina nalika hudang sare teh nyaeta Allah. Ulah sajen, ulah jolgep otak teh melongkanan teh. Inget-inget ayeuna balesan SMS di kabogoh gitu nya. Ulah jolgep kana HP, ulah jolgep kana naon-naon wae. Tapi kudu heulakeun inget ka Allah. Hate inget ka Allah, ngareuteup eling ka Allah, bari lisan ngucapkeun doa-doa anu kawariti Rasulullah. Nyata doa anu masyhur mah doa di mana hudang sare teh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sagala sugrining puji kagungan Allah taala anu parantosna hirupkeun urang sadaya ba'dama amatana sabada ayeuna ngamaotkeun urang sadaya, tegasna nyarekeun ngaistirahatkeun ka urang sadaya. Wa ilaihin nusyur sareng kamantena urang bakal balik tempat pangbalikan teh. Nah, eta nya doa anu masyhur sakitu di mana ayeuna urang-urang sare. Adab-adabana eling ka Allah bari lisan ngucapkeun doa anu kawaridi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dieu doana panjang memang nagenya nu dipuat dina kitab Bidayatul Hidayah mah. Namun ayeuna ari anu sering gunakeun ku urang-urang bari saeutik lapadna moal horea macana kitu nya. Enteng keur lisan. Nah, eta we alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, adapun ayeuna doa-doa sejen aya di dieu dituliskeun nyaeta seperti asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khairin wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw nujrihi ila muslimin aw yujrihi ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa a'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Oh, panjangnya. Nah, hayong mengawe tinggal wae dina kitab Bidayatul Hidayah kitu nya. Kami urang memang sakirana hayang bener-bener takalub ka Allah nya telangkung eta mah bisa wae dibaca sadayana. Terakhir anu katilu adab-adaban ayeuna hudang sare teh nyaeta di mana urang rek make pakaian naon wae rupana eta mah baju, celana, kopea, naonnya pokoknya sakur-sakur pakaian, maka panwi bihi imtithala amrallahi ta'ala, kudu niatan sejak turut karena perintah Allah nyata nutupan aurat ya, nutupan aurat.
wahdar ayyakuna qasduka min labsi libasika mir'atul khuluqi. Kade singkah hade dawuh Imam Ghazali, di mana ayeuna rek make di mana make pakaian ulah ngamaksud kana hayang jadi enteung manusia, hayang jadi sorotan jalma, hayang jadi pujian-pujian jalma ulah. Sabab eta akhlak nu terpuji. Salajengna ayeuna doa anu kawarid ti Kanjeng Rasul di mana nganggo anggian, nganggo pakaian teh nyaeta Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Tapi hartosinana nun Gusti Allah ini sayaktosna kaula eta as'aluka nyungkeun abdi ka Gusti min khairihi tina kasayaana ieu pakaian anggean wa khairi ma huwalahu sareng kasayaana perkara anu mana eta perkara teh pikeun ieu pakaian. Tegasna sareng kasayaana perkara anu aya dina eta baju. Wa a'udzubika min syarri wa syarri ma walah sareng kaula nyungkeun ka Gusti, nyungkeun pangraksa ka Gusti tina kaawonan ieu pakaian oge kaawonan anu aya dina eta pakaian. Wa syarri ma walah. Salajengna ayeuna di mana diriwayatkan wa an Muadz bin Anas wa an Muadz bin Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man labisa saban jadidan faqala ila akhirih. Diriwayatkan ti Muadz bin Anas saanyana kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauh jalma anu make man labisa saban jadidan, jalma anu make pakaian anyar faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Karena doa ieu maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi. Allah taala bakal ngahampura kana dosa-dosana nu ti heula gitu. Jadi aya deui doa make pakaian anyar mah beda deui kitu nya. Alhamdulillahilladzi kasani sugeuning puji kagungan Allah taala alladzi kasani anu parantos ngaraksukan ka kaula maparin anggian ka abdi hadza anu ieu wa razaqanihi sareng ngarizkian abdi kana ieu pakaian ku ieu pakaian min ghairi hauli minni wala quwwah tanpa ayeuna usaha daya upaya sareng kekuatanna ti abdi gitu cenah. Nah, kesimpulanna jadi di mana hudang sare teh aya urang kudu ngingetkeun kana 3 perkara. Kahijina kudu berusaha hudang awal waktu, kaduana kudu ngaheulakeun eling ka Allah, katiluna di mana make pakaian sejak turut kana parentahna Allah. Sakitu meureun bahasan adab-adaban udang sare di dieu mah sakitu anu dicaritakeunna. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.